Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing mitra sadaya, patepang deui sareng simkuring Vira Aprilia Yusuf dina program Warta Sunda TV. Sababaraha warta anu lebet ka redaksi Sunda TV baris didugikeun dina 10 menit kapayun. Pamirsa, nyanggakeun iber salengkepna. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Iver Manoso nyatakeun yen jajaranna atos nyerek genep rumaja anu ngalakukeun dugaan lampah kekerasan di Cilincing Jakarta Utara. Sanggem Iver, genep rumaja anu sadayana awewe kasebat umur 13 dugi ka 16 tahun. Tim gabungan Satreserse Polres Jakarta Utara sarta Polsek Cilincing parantos ngamankeun genep jalmi anak awewe umurna 13 dugi kalawan 16 tahun, saur Iver nalika dikonfirmasi Rebo 13 Maret 2023. Sedangkan genep rumaja awewe kasebat berinisial IT, SR, RN, TR, WD, sarta DN. Iver teras ngungkapkeun kasang pengker atikan genep rumaja awewe eta di antawis genep anak ieu aya anu paturai sakola sarta aya anu sakola kene SD, saur Iver. Dumasar kana hasil pamariksaan awal, cek Iver, unggal palaku miboga kalungguhan anu beda-beda dina dugaan lampah kekerasan ka korban anu masih kelas 5 SD, AM. Sababaraha ngalakukeun nenggel ku tinju, nyabok, nalapung, sarta ngarekam atawa nyokot gambar video sacara pilih gentos, ungkal Iver. Dina nungkulan perkawis ieu, Satreskrim Polres Jakarta Utara bade ngalibatkeun Balai Pemasyarakatan, Pusat Pangladen Terpadu Pemberdayaan Awewe sarta Anak, sepuh, dugi guru-guru dina penanganan anak minangka pelaku atawa penanganan anak minangka korban. Pamirsa, rupina mun sakitu pidangan warta dina dengdet ayeuna ngawakilan ais pangampi Hipu Sunda TV simkuring pun Vira Aprilia Yusuf amit pungkur amit mundur hatur nuhun wilujeng beraktivitas wilujeng sonten Hurip Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.